Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, dawuh Imam Anas bin Malik, lil mu'mini khamsatu a'yad. Pikeun jalma mukmin teh aya 5 hari raya. Nu mana selain ti anu 2 Idul Fitri, Idul Adha, ternyata aya 5 hari raya deui kanggo umat muslim. Nu kahiji al awalu kullu yaumin yamuru alal mu'min wala yuktabu alaihi dzanbun. Hiji poe anu ngaliwat ka seorang mukmin bari teu ngalaksanakeun dosa. Di mana hiji jalmi dina hiji poe teu dituliskeun dosa alias dina eta poe kosong tina dosa, maka eta teh hari raya. Wasani al yaumu alladzi nakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah. Hari raya jang jelema mukmin teh hiji poe di mana urang maot kaluar ti alam dunia nyanak iman, nyanak syahadat, wal ismah min kaidi syaitan, bari disalametkeun diraksa tina wasalisu al yaumu alladzi yujawiju fihi as-sirat. Nomor katilu hari raya jang urang kaum muslimin teh hiji poe di mana urang bisa ngaliwat kana sirat itu, kana jembatan urang bisa ngaliwat kana sirat, ngalewatan neraka nepi ka surgana Allah. Wa ya'manu min ahlil qiyam min ahwalil qiyamah.
Nu terakhir wal khamisu al yaumu alladzi yanduru fihi ila rabbih fa huwa yaumu id. Hiji poe hiji mangsa di mana urang tiasa ningali ka Gusti Allah, maka eta teh poenan id. Pang nikmat-nikmatna kanikmatan di alam surga engke nyatana tiasa ningali ka Allah. Mudah-mudahan sadaya